Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, jalma-jalma, ahli Makkah tugasna ahli Mekah. Jadi mun aya ayat Al-Qur'an nas bahasana itu berarti ayat dilungsurkeun di Mekah. Wa'budu kudu bertauhid aranjeun kabeh aya wahidu tegasna kudu nauhidkeun aranjeun kabeh rabbakum ka pangeran aranjeun kabeh. Rabbakum ka pangeran aranjeun kabeh alladzi tegasna zat khalaqa anu geus ngadamel itu ladikum ka aranjeun kabeh. Aya ansa tegasna geus ngajadikeun itu ladikum ka aranjeun kabeh. Walam takunu jeung tebukti aranjeun kabeh eta syai'an hiji perkara. Wa khalaqa jeung geus ngadamel Allah alladzina ka jalma-jalma min qablikum anu tetep sameme aranjeun kabeh la'allakum supaya aranjeun kabeh tattaquna eta takwa aranjeun kabeh bi ibadatihi kalawan ibadahna ka Allah iqabuhu ikan karena ara-ara merdeka bihi kalawan itu tattaqu wa tetik walala jeung lapad la'ari lapad la'ala fil asli dina asana eta litaroji pikeun tuduh kana makna taroji ari taroji teh makna taroji teh patokanana nyaeta ngarep-ngarep kana perkara anu babari hasil ngan lamun aya la'ala dina Al-Qur'an ngaidan kana amal wa bi kalamihi jeung tetep dina dawan Allah taala mah eta litahqiq pikeun nganyatakeun. Jadi tatkala manusia ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum itu satu kepastian nyitak kana tattaqun. Nu mana pangeran aranjeun kabeh teh alladzi tegasna zat khalaqa ja'alan geus ngajadikeun itu ladi aya khalaqa tegasna ngajadikeun itu ladi lakum ka aranjeun kabeh al ardo kana bumi firasan barina jadi amparan halun eta jadi hal tingkah basatan tegasna amparan yaftarisu anu ngamparan itu basat la ghayata anu teu aya antekna bisolabati dina teasna walayunati jeung dina leuleusna palayung kinu mangkan teu kongang naon al istiqraru cicing alaiha dina luhureun itu ardu henteu teas teuing Allah teh ngadamel bumi teh yo diamparkeun ku Gusti Allah teh alam dunya teh alladzi ja'ala lakumul arda firasya jadi amparan diamparkeun anu ieu ardun teh teas teuing henteu letak teuing henteu nah mejeuna lamun teas teuing ripuh sok mau bisa pepelakan lamun ledok ngaripu di lempang kumaha nu mantap mejeuna Allah ngadamel alam dunya teh nyieun ardu teh mejeuna ieu teh teas teuing henteu ledok teuing henteu mantap betah di cicingan mun antekna teas atau antekna ledok itu ma palayung kinu istiqrar alaiha wasamaa jeung kana langit binaan barina anu jadi adegan aya sakpan tegasna anu jadi hatteup wa anzala jeung nurunkeun Gusti Allah minas samai ti langit ma'an kana cai fa akhraja tuluy ngaluarkeun Gusti Allah bihi kalawan sawab itu maun min anwa'is samarati tina pirang-pirang warna bubuhan rizqon karena ara jadi rizki lakum pikeun aranjeun kabeh
tak kuluna anu ngadahararanjeun kabeh kana itu rizqan wa ya lafuna jeung anu maraban itu jalma-jalma bi kalawan itu labdon ngalabdon ngalabdon wa ya'lafuna bihi kalawan itu rizqan dawabakum kana pirang-pirang inon-inon aranjeun kabeh fala taj'alu mangka ulah ngajadikeun aranjeun kabeh lillahi ka Gusti Allah andadan kana anu ngarejengan aisyarkan tegesna kana anu ngarejengan fil ibadati dina ibadah wa antum bari ari aranjeun kabeh eta ta'mal ta'lamuna nyaho aranjeun kabeh annal haqqa annal khaliqa kana saestuna ari makhluk ari khaliq wala yakhluquna jeung teu nyieun wala yukhlaquna jeung teu nyieun itu nas wala yakunu jeung teu bukti itu nas wala yakunu kula dipailan wala yakunu jeung teu bukti ilahan eta jadi pangeran saha ilaman angin dat yakhluqu anu nyieun itu man tidak ada yang berhak menjadi pangeran menjadi raja di atas raja di dunia dan di langit di bumi dan di langit kecuali zat yang menciptakannya tidak berhak. Jadi kulantaran kieu lah he jalma-jalma nu iman ieu maneh teh kudu ngariman ka Gusti Allah gitu he jalma-jalma teu ariman no ieu mah he jalma-jalma kudu yang ngayakinkeun kudu bertauhid aranjeun kabeh ka Gusti Allah saha kitu Gusti Allah teh Allah di khalaqakum hiji nu nyieun ka aranjeun kabeh sedangkan urang mah menang nyieun bapa kuring waladina min qablikum bapa maneh ge menang nyieun ieu nu samemeh bahkan akina ka ditu nepi ka Nabi Adam lah teu wajib dikanyahokeun badina ge itu damelan Gusti Allah lain ungkonya junggereng awak urang sanes jadi urang teh lain madein lindung bapa madein Gusti Allah lindung bapa teh teu ada lain mah geureuy sidan teh moal jadi ada dengan Tara saya mengalir dengan minumlah orang nyen anak tara itu buktina tara ngajakan gitu sebab lamun jieuna nindung bapa tina hasil sperma jeung sel ovum berarti menurut tiap nu berhubungan jadi tiap nu berhubungan suami istri kan aya nu terjadi jadi teu bisa lain teu bisa eta teh nya teh nyieun Gusti Allah ngapil aku teu bisa da teu kudu kursus masih uang mataan kada pasti masalah masalah pada teh ngentep liang ketilu liang cipiih liang paranti kaluar orok jeung paranti ngalongok orok jeung liang moal pahili pasti apalkeun kana liang khusus moal henteu ge dianteur lain kana eta tina lahan salah lawang
Etana tina paranti pipis dan moal bisa asih paranti pipis terus sarua ge. Da lain parantina. Beda karet elastisna beda. Lain ungko diri urang Allah dijalalakumul ardo firosan Allah nyieun alam dunya firosan diamparkeun teu aseunteu ledok henteu. Allah nyieun langit jadi mayungan. Wa anzala minas sama ma'an butuh manusia kana barang dahar pepelakan. Da tina pepelakan wa tenana Allah rizki turun di langit ceuk saha eta cai hujan rezeki. Sok sagawaya nu mantap tuluy lain unggul ngahujanan breng jadi nu melak pare jadi pala tajaluna lillahi angdada jadikeun ku Allah pepelakan breng baruahan nepi ka nu ngajual rambutan nu ngajual pare ngajual duku, ngajual salah, kata kuano dijadikeun teh lain ku si eta ieu. Dalam urang jeung gemuk nu ngajadikeun mah geus dijadi-jadikeun ku urang mah lain nyawa bangkrut moal. Pasti arasih. Nah kulantaran kitu fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Tong ngajadikeun aranjeun kabeh syarikul bare. Ulah ngajadikeun syarikul bare. Ulah ngajadikeun ayana nu ngarejeungan ka Gusti Allah. Tong midua Allah. Bari anjeun nyaho bahwa Allah teh nu nyieun urang. Wa in kuntum jeung lamun bukti aranjeun kabeh tapi roibin tetep dina kamangmangan aya sakin tegasna kamangmangan mimma tina perkara nazalna anu geus nurunkeun kaulan agung ala abdina ka abdi kaulan agung ay Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani nyatana tina Al-Qur'an annahu kana saestuna itu Quran eta min indillahi di Gusti Allah fatu mangka kudu ngadatangkeun nyieun aranjeun kabeh ngadatangkeun aranjeun kabeh bi suratin kana sasurah mim misli tina pantarna itu Quran wa min al munazzali anu diturunkeun wa min jeung ari lapad min eta lil bayani pikeun martelakeun mim mislihi tegasna bil bilagati dina bilaghna wa husnin nadmi jeung alus susunanana wal akhbari jeung pirang-pirang berita nanil ghaibi tina gaib wa surati jeung surah qat'atan barina anu pegat-pegat lah kana itu surah nan awaluna lah anu tetep kana itu surah awaluna ri aya mimiti wa kharun jeung tungtung wa qalwa jeung ari pangsaeutikna itu surah eta salah ayatin tilu pirang-pirang ayat satu surah minimal dalam Al-Qur'an itu 3 ayat. Naon contohna inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ngan 3 ayat eueun 2 ayat ka surah paling saeutik 3 ayat wadau jempek ngagero aranjeun kabeh syuhada akum ka pirang-pirang anu nyaksian aranjeun kabeh alihatakum tegasna ka pangeran aranjeun kabeh allati anu ta'buduna anu nyembah aranjeun kabeh hak kana itu alihah min dunillahi tisalian Allah ay ghairihi tegasna salian Allah litayana supaya litu'aina
lituina lintayana lituina supaya nulungan itu suada akum karanjen kabeh ing kuntum lamun bukti aranjen kabeh eta sadiqina anu bener wa fi anna Muhammadan dina saestuna ari Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuhu ka Kangjeng Nabi min indi nafsi dina arah dirina itu Kangjeng Nabi papalu mangka kudu migawe aranjeun kabeh zalika kana itu nu dicaritakeun fa innakum mangka saestuna aranjeun kabeh eta arabiyuna pirang-pirang fusoha pirang-pirang anu pasehat mislahu pantarna Muhammad dedek walamma ajazu jeung samang-samang sapes itu jalma-jalma makana perkara teh kolang andalika tina itu uktu bisuratim mim mislil Qur'an kolang ada usaha Gusti Allah Ta'ala fa illam taf'alu mangka lamun teu migawe aranjeun kabeh makana perkara dukira anu dicaritakeun itu mah li ajazikum karena pesna aranjeun kabeh wa anta palu jeung yen migawe aranjeun kabeh dalika kana itu madukiro abadan dina salawasna lidzuhuri ijazi karena dohir apesna itu jalma iktiradun eta ngabalieu pak patak mangka kudu sieun aranjeun kabeh ka Allah bil imani kalawan ngimankeun billahi ka Allah wa annahu jeung karena saejeng saestuna itu Quran laisa eta lain itu Quran eta min kalamil arabi min kalamil arabi min kalamil basyari kitabna muka sorangan min kalamil basyari tina caritaan manusia kudu sieun kana naon annaro kana neraka allati anu waquduha anu ari pirang-pirang suluhna itu nar eta annasu jalma-jalma al-kuffaru anu kufur wal hijaratu jeung batu apa asnamihim saperti pirang-pirang patungna itu ahli Makkah minha tina itu hijarah yakni ngamaksud kaula annaha kana saestuna ituna eta mufritatul hararati anu banget panasna la kanari dunya tutakon anu dihurungkeun itu nar bima kalawan perkara dzikiro anu dicaritakeun itu mak koma la kanari dunya lain saperti seuneu dunya tutakadu anu dihurungkeun itu narud dunya bil hatabi kalawan suluh wa nahwi jeung sabangsana suluh waidat anu dicawiskeun itu hayat tegasna anu dicahuyat tegasna anu dicawiskeun itu lil kafirina pikeun pirang-pirang jalma kafir yang dibuna yang gabuna anu disiksa itu kafirun biha kalawan itu jumlatun eta jumlah mustanafun anu jadi mimiti halun atau hal lazimatun anu lazim. Titik.
Di tengahna sudah mana teu ka tengah ieu tengahna i'rab dah. Dina salina ge. Jalmi nu ingkar kana Al-Qur'an ditantang ku Gusti Allah. Nu ragu kana Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah min indillah, bahwa Quran itu adalah dawuhan Allah kari-kari manehna maranehna jalma-jalma kafir ingkar bahwa Quran itu adalah bukan firman Allah, melainkan Quran adalah buatan Muhammad, karangan Muhammad. Nah, maranehna ditantang ku Gusti Allah. Saur Gusti Allah kieu fatu bisuratim mim mislihi. Lamun memang Quran jeunan manusia sok kumpulkeun manusia kabeh sa alam dunya jieun nu sarua jeung Quran, baik dina i'rabna, baik dina bilaghahna, baik dina alus rentetanana, baik dina eusikna, baik dina surahna, sok datangkeun Al-Qur'an pan nu nandingan kana Quran. Itu mah bisa. Bisi anjeun teu sanggup wad'u syuhadaakum. Geruan maraneh kabeh pangeran maraneh. Sina nyaksian jeung sina mantuan ka maneh nyieun Quran. Namun memang Quran maneh teu percaya Quran dawuhan Allah. Majar meneng-meneng eta teu daek ngajawab. Min dunil in kuntum shadiqin. Ngajawab hantu. Dina nalika repena ku Gusti Allah walamma ajazu an dalika fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Lamun maraneh kabeh teu bisa migawe kitu, teu bisa nyieun kana Quran, walang taf'alu jeung moal nyieun aranjeun kabeh kana Al-Qur'an salawasna. Fattakullah atuh turut ka Allah. Pira kurek kitu wae teh. Mikir atuh. Bakatu karunya ieu Gusti Allah. Bisi naon sieun kunaon? Nah nu kudu diyakinkeun kerja manu ingkar kana Al-Qur'an fattaqullah bil imani billah wa annahu laisa min kalamil bashar. Bahwa Quran itu bukan kalamul bashar tapi kalamullah. Mantap puguh husnul nazmi bilaghah maknana susunanana hade Quran itu bukti bahwa itu adalah firman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru yakinkeun tanu ngahina kana Quran, buru-buru barang itu kana keimanan. Emang bisa. Pokoknya mah jangan macam-macam lah dengan Gusti Allah mah. Kalau lagi dengan nunggu budak, sok dia dibejakeun cenah ka bapak. Udah deui kana kitu geuningan. Sok cenah gawe dibejakeun ka bupati. Bejakeun ka presiden, ka gubernur. Sok bejakeun cenah ka presiden. Terus sok bejakeun cenah ka paku. Manya presiden bejakeun ka paku, gelut di budak teh geuningan baheula.
tungtung depan oke lebih jalan ke Gusti Allah nggak kadinya berarti mentok dalam mendes kadinya ngaruh lah beda dengan caritaan manusia Quran Allah mana bilago manusia mah kadang caritaan nyusun gitu tebentes gitu tebentes dengan jelema kadang gitu jeung teu puguh deui manana macam berat lila tapi manana ukur saeutik harti kudu sieun tina neraka nu mana suluh neraka itu adalah waquduhan nas wal hijarah manusia jeung batu-batu nu jadi sesembahan. Sedangkan secara teori semakin keras bahan bakar itu semakin panas api. Jadi temperatur panasnya beda. So nyuluh make suluh make tangkal jenjing jeung suluh nu make tangkal derwat itu kan beda ukuran gelasna kalau ajaran cabak gerak kumaha rasana panas keneh nu mana buktikeun we beda teh di ayat bahwa semakin keras bahan bakar itu akan semakin meningkat suhu api. Hendak buktikan ngadurukan nuju tangan suluhna. Sok asupkeun leungeun kana hawu ada kana seuneu insyaallah lah. Pokoknya insyaallah Kersaeta teh uiddat lil muttaqin keur jalmi-jalmi anu takwa. Wallahu a'lam.